Lucunan kabarat-baratan karena seni Sunda geus paraheun ada yang dimulai ku urang mah Allah apa zaman tua bukan we bogana ieu mumpung laukna loba lumayan lah. Aduh ripuk ya nggak bengkel anu penting mah halal we. Bengkel kita rada dulu lah beureun tadi. Aing kumaha ya? Wah, sekali deui ah. Itu pantasan balong aing beak laukna si dobolnya. Awas ya dobol. Aing kadek dobol sia. Nah. Panas bener ieu. Dodolan ieu sampai. Sampai ngadodoro. Oh, duit mana duitna? Tapi kudu bersyukur boga motor daripada lumpang teuing mah. Abangi sia si lain teh nya lauk aing lawan. Si aing sia ku aing. Naon bah? Kadek ya. Naon bah ya? Bela ada urang mah cenah naon bah? Aing jeung neangan jeujeur ieu duh. Aing sia. Kamahana nya? Ku aing. Teh, si lain. Itu bah. Si lain. Begitu lawan. Doi apa? Aing na. Ieu mah rek nyawan tre. We. Awak teh kudu dipepesan ieu mah. Pararatan ieu. Oh, kawan. Aduh, punten ieu abi rawas. Oh, kunaon? Ari di bumi kawin nama lancar. Oh, bade ulikeun. Oh, di digadan wae. Oh, kunaon? Teu nyolong pati kotor. Ya, Bang. Tong salah. Motor kolot mah nya kudu diperbaiki. Lain meser deui kudu diperbaiki motor kolot. Pangpana mah bungojong ada wae. Digentos, digentos dah. Ya,
pakai emosinya. Emang motor sepuh mah iya di kampung gor kene. Aneh. Nah, anu abi ieu. Si Kramat. Oh, ya we. Ya. Penting mah klasik tapi asik. Oh, pun siap. Pun siap. Aing mah. Alhamdulillah. Bim, sabim. Ya, mantapnya. Pokoknya mah, dongkap deh ke bengkel B Marley. Coba keliling coba dites. Sip, mantap. Tadi kemana atuh? Duluan. Coba mobil ini can beres kali ganti oli. Pokoknya saya burukan. Aduh Pak, punten Pak. Ieu teh sampai beres kita oli. Nambah ge, aya nu ngagantosan motor ka dieu nya. Menarkeun motor. Mogok. Cepikeun ka eta poho pamajikan. Punten Pak, paling ge antosan we. Sehari 2 hari mah nya. Punten bisa. Nya, sia hatur nuhun. Cek gur lah. Mana pencina? Nah, teh hiru. Aduh. Poho. Aki lagi di tukang aki kene. Poho. Baik kali lah. Isuk deh. Aduh, ai istirahat lah. Aduh, ai dapat boga duit. Naon? Japren Japren naon deui? Kan adahan. Bukan ayeuna kubora itu ge can dibayar. Mobil kabur. Iya cara nama. Idenya berarti pemaksaan. Dari pemaksaan lah jenis jatahna saminggu sekali atuh bro. Ini teh kumaha? Saya atuh di dia mah. Kumaha? Yuk di dia gue. Sabar. Oh ya, sabar. Anu maling laukna mah hasilnya, penghasilan. Oh, kan dia di kai. Set. Maju. Oh, maju deui ka dieu. Cing sabar we maknya ampura bapak tadi menang maling na oge tadi ku bapak kabalong teh beak si lauk teh dikucak jeung naonna tinggal caina we meureunnan gitu hampura Baik bapak, geus mimikna badan. baik salading geus kumaha teh urang teh lauk itu teh bae ya dewe urang teh
urang meuli lauk make geus boga duit itu urang meuli we urang nganyuk heula we laukna ke ka Mang Kemen kitu nya paling hirup Aing kabur. Tuh, bebeja. Baru udah. Sieun aing. aing keur cara pikir teh alhamdulillah beres kita mau pulang ya guys ya. Alhamdulillah lancar beres atasannya episode anu ka 23 pokoknya mah lebih konyol deui nya. Sampurasun. Kami dari pemain Barawak Kakak TV jangan lupa like, comment, and share. Barawak Kakak TV. Kami di sini bukan berdaya, tapi berkarya, oke? Semoga klasik sama asik. Oke. Klasik.